Sampurasun palawargi sadayana patepang di sinarang simkuring di channel YouTube Anu Sami. Larsana ayeuna sapertos biasa simkuring wade ngaprak ngidar kaleuweung turun ka wahangan arek nguseup heula. Lauk enon. Payat tempanan dia, payat tempanan dia, oi. Kepelentingan dia. Sanajan di leuweung kewajiban salat mah teu bisa ditinggalkeun. Salat sisi walungan matak tentrem matak ayem karasana. Dipirig ku ngiricikeunna cai wahangan matak betah sujud ka mantena. Satuntasna ngalaksanakeun salat dituluykeun ngaprak ngidar kaleuweung sajaneangan hakaneun. Kebenaran ieu mangih Iwung Awi ieu pikeun bawaeun balik ka imah ngarah teu ngali gincing teuing kitu rupina. Palawargi sadayana pemandanganna endah matak betah geunah tumaninah ngeunah. Caina ngagenyas meneh herang dalahan diinum langsung wae oge teu matak jadina naon ieu mah asli ti alam. Kitu palawargi rupina anu tiasa kapidangkeun ayeuna bade pamitan mulang ku sabab tos rebo ku babawaan. Hatur nuhun sampurasun permios.